aya dongeng ari di Mahmud teh pun paman nyaeta Mama Adang sesepuh Mahmud ya, kampung Mahmud Mama Adang pada uninga sadayana karomahna Mama Adang almarhum Mama Adang teh kagungan murid Mang Oni namina teh ari Mama Adang hiji waktos aya uleman anjeunna teh kagungan grup terbangan sejakan gitu nya. Anjeunna anak osok sering diulem maulid gitu, diulem ke acara-acara sok disuhunkeun sakantenan nyanak tim terbangan teh. Kacatur salah sawios tim terbangan teh Mang Oni muridna teh. Ari Mang Oni siang teh tos didamel ripuh macul ya. Nah ai sementara wengi aya onangan yang sareng Mama Adang teh hari anjeunna teh tos salat isya Mama Adang teh acan nyampeun nya ari anjeunna banget ripuh nyarios ka istrina teh nyi kemun Mama Adang nyamper ka akang hudangkeun ya aya onangan di kampung anu tuh mangga saresina teh jeung we ya muka kampret itu boleh dage kok kakarakreup kira-kira ya teh acan lami kira-kira jam 10-an Mama Adang di luar nyampur nih di luar teh digugahkeun ku istrina teh Kang itu Mama Adang nyampur karaja sedang kulan mangga soalna langsung nyokot tetap pasini nyokot eta kampret sang-sangkeun bari dadalik deugah ripuh tunu ya. Rek kana sholawatan kan rek kana pengajian bari dadalik deugah nuturkeun Mama Adang bari dadalik deugah bakati ripuh bakati tunu maksakeun maneh karunya luar biasa. Nah, cariosna teu kantos lami ieu Mang Oni teh kejadian ti harita maot Mang Oni teh. Ya. Barang geus dikurepkeun ya. Siangna teh ari ba'da isya. Ya. Mama Adang teh nuju ngobrol sareng garwana sareng pun bibi di tengah bumi. Nuju ngobrol gitu. Mama Adang teh joljung ngadeg. Waalaikumsalam. Surah teh. Gede ini euy. Gede asup. Ai pun bibi teh. Nah. Heuy Mama Adang jol kitu. Napa jeung nyebut oni sana lupa. Ai geus kitu teh. Dekul teh ngobrol kumaha nih. Paeh teh kumaha euy? Kumaha. Munkar nakir teh kumaha munkar nakir teh gitu saur Mama Adang ari pun bibi teh Allah we ningali Mama Adang teu siga nu kasurupan gitu padahal teh kasurupan biasa we ai geus kitu teh nepi ka dijajabkeun deui tah kalawang panto tuh mereka waalaikumsalam tutupan panto teh si horeng Mama Adang mah nyangka teh pun bibi teh ningali gitu ya nyangka teh Aisyah pun bibi teh nah akang ari akang naon namanya mereka waalaikumsalam tamu saha eta jeung nyebut oni han nah mana teh ningali bibi aya si oni ieu sudah teh gitu enggak dia waalaikumsalam ai banyak teh ningali sudah teh gitu si
si Oni ngaliwat assalamualaikum gitu di lawang pantau teh. Jadi jawab itu kamu itu. Itu ditanyakan ke manehanana, ditanyakan kumaha paeh teh. Ya. Kumaha eta naon munkar nakir. Kumaha munkar nakir teh. Eta manehanana ngadongeng bieu teh. Alah mah, da sama teh mang kamu ada mah. Abdi teh geus begitu hudang teh mah di jero kuburan. Abdi mah inget saur mang teh we di mana hudang teh munkar nakir teh ada kan. Abdi mah sila hadapan malaikat munkar nakir dikir abdi teh la ilaha illallah terus dikir ari keur dikir nah di denge-denge teh aya anu nanya man robuka tapi aya nu ngajawab lapat-lapat gitu nu nanya na lapat-lapat anu ngajawab lapat-lapat abdi beureum we bari dikir terus abdi teh ari geus kitu teh abdi teh ditoel aya nu noel ceuk anu noel teh eta mang ayo urang ngalih tong di dieu aya ditinggali brai teh budak kasep mah mau pake kopiah haji yang ayo jang saha abdi teh mang dadalik degan mang teh waktu hari tarek pengajian disamper ku Mama Adang. Dadalik degan mang teh ku Allah teh didamel abdi. Ayeuna teh abdi teh dipiwarang ku Allah taala teh ngalayanan emang dugi ka poe kiamat. Urang ngali tong di dieu tempatna tuh. Kekejang ai bieu mang teh ngadenge aya man robuka nu nanya jeung nu jawab mohon aya malaikat munkar nakir nu teh mereka emang ku abdi dipegatan ya atuh nanyana teh ka abdi ku abdi dipangjawab sebenarnya teh atos emang mah tong emutan ieu urang ngali abdi teh alhamdulillah mang boga tempat teh Allah istimewa lubak libuk segala kadaharan tuangan bubuahan segala rupa geunah abdi teh mang ari teh sono hayang pendak jeung mang ya kitu ayatan kitu tah